Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aya pertarosan ti sebagian masyarakat kanggo nangtoskeun umur sato hewan anu bade dikurbankeun, bade diudhiyahkeun. Mangka eta pertarosan urang waler ku katerangan anu aya dina kitab Bajuri juz kadua halaman 288. Nomor kahijina umur ayeuna teh doma sanatun wa ta'anna fi saniyati 1 tahun manjing ka 2 tahun. Oge umurna ayeuna eme sanatani wa ta'anna fi salisati 2 tahun manjing ka 3 tahun. Di dieu nganggo ayeuna teh minimal sareng maksimal. Minimalna doma anu bade dianggo kurban umurna teh 1 tahun, 1 tahun 2 bulan, 1 tahun setengah menang. Maksimal nama 2 tahun langkung sae langkung afdol. Lamun eme 2 tahun minimalna, maksimalna 3 tahun. Bade 2 tahun 7 bulan, bade 2 tahun 8 bulan mangga. Tapi dina fikih anu sanesna bahwa ayeuna teh doma disaruakeun jeung eme atanapi eme disaruakeun jeung doma. Anu 1 tahun eme bisa dipake kurban. Lamun ayeuna teh nurutkeun ayeuna teh aturan eme dibawa kana doma. Anu salajengna nomor katiluna umur ayeuna onta. Khamsu sinina wa ta'anna fi sadisati 5 tahun manjing ka 6 tahun. Ngan jarang di urang mah jalma anu kurban onta. Anu kaopat nama sapi sanatani wa ta'anna fi salisati 2 tahun manjing ka 3 tahun. Minimalna 2 tahun, maksimalna 3 tahun. Maka pikeun nangtoskeun sato hewan anu bade dikurbankeun 1 tahun, 2 tahunna, 3 tahunna itu gampil tina waosna, tina gigina, tina huntuna. Lamun doma geus umur 1 tahun berarti coplok punglakna dina huntuna punglak 2, coplok 2. Lamun geus ayeuna 2 tahun coplok 4. Lamun geus ayeuna teh 3 tahun coplok 6. Baik doma, baik eme, baik sapi ningali umurna atana pinangtukeun umurna tina coplok huntuna. Sapi lamun geus 2 tahun berarti coplok 4. Kualna kitu urang sadayana tiasa nangtoskeun kana umur-umur sato anu bade dikurbankeun ku urang sadayana. Wallahu alam, mugia aya manfaat.